parah nih. Aina bagian ke pasar mana, Cil? Nah itu tuh. Kemana? Sok tuh diajar lah nyanyi, nak. Jangan pernah kau selingkuh, jangan pernah kau mendua, bila kau memang cintaku. Kira. Ini cak saburun tak pisan. Ih. Nasia. Tahu Bau kunyuk. Aku mah hayang ngamen lagi bau gitu mah beran. Lebih amenan lagi ieu. tuh? Cuma diheula tuh ka apila parfum, tuh meuli parfum. Anjing lah. Anjing mana sorangan. Aing nungguan di dia buru. Nungguan, ah. Oh, tong lila. Betul. Mau beli parfum? Mangga pergi parfum naon? Aduh, parfum itu teh anu bisa ngaruntukeun rumah tangga batur Ah, si Alma aya wae. daripada wae biasa bukan nomor HP. Kanggo naon aa? Nanti kamu ajak shopping jalan-jalan ke Monas Masa shopping di Monas? ya. Nanti kita naik ke atas ya, ke atas Monas. Nanti kita terjun biar kita motor bareng-bareng. Ah, ngomong ke mana wae? Ke sana. Duh, nasi kancil tadi lihat teuing ieu teh. Gelok itu nakal aku kuiran gitu si kunyuknya. Oh. Cil. Bisa kena nongan kunyuk. Iya, teh ada doan. Geus can. Cing laking aing keur ngarayu awewe ngarang kayak bercinta loh. Iya lah. Mau dekeun ieu ka mana letik keneh kapan? Jangan panggil aku budak letik paman. Aku sudah buluan. Sa, tangan mau pesan aing. Oh, geus atuh lah. Aing ke pasar itu heula. Atuh tungguan ke gedung. Ih. Ih. Tungguan. Ayo apa sampina motor ieu keur ngiter teh. Kadon kempes di mana aing mah. Keur merek nyang roksok di ditu jauh kene. Kasih kisah sugan aya. Bisa. Di bang nambalkeun nu harapan ya. Kempes tah. Tepurun aing cup keur teu parurun. Siga isami di motah geuwat teh sakedeung kae tulungan aing. Aing ngider ka tuh jauh. Embung aing cup moal. Aing kawayahna keur tepurun pisan ieu mah mesti diburuhan sabaraha ge aing moal daek. Deng, isal nasihat teh karunya ka aing ken. Oh, sok atuh. Sianya Tah, nu hareup tak ke geuwat. aing keur teu parurun pisan. Tekan. Rada lila sal, ya HP cekan ya. Urang gider lah ka ditu sakedeung lempang lah. Pokona make urang ka dieu deui. Moal lila ieu. Oh, jika tuh. Si ucuk ka aing meni maksa pisan. Aing keur teu purun teh coba lihat teh imah. Kun nungguan eta motor mah nambah ban. Mah beunang aing ena teh rongsok teh. Isal si anggeus kitu we. Geluk-geluk nakal-nakal. Butuh bengkel lagi nah, geus kitu gambarna. Anjing, da bocor keneh. Suan aing teh anggeus si tambalna. Nasi isal teh kumaha nya nyebutkeun hog-hog teh. Suan aing teh anggeus. Aing mah apes we, apes. Enggak ngiter rongsok apes we jeung apes. Nya ku aing kudu disuruh. Nasia didodorong ujung motorna. Dempo geura bang, pan kempes. Pan si Faisal itu buka tadi ku aing dititah nungguan tambal ban lain tambal. Lah, si Faisal bang nyebut uga geugeup. Kakak ditutup bra. Panas ku aing ditunda bang motorna dititah nambal. Ditutup kumaha? Sia teh pan tadi ge buka ku aing dititah buka. Ho tadi mah buka bang, urang tadi teh ngeuder lah sakedeung jeung sok sal. Motor pang nambalkeun heula. Peng teh kakak ditutup bra aing pas kadinya teh. Nah si Faisal kumaha nya si kehet. Pan ku aing teh titah cek aing teh mun nambal tambal. Nyaho bang nyebut teh tepurun cenah. Papatahan geura bang. Si Isalna, si balik gitu. Ari sia ka mana ujung? Tadi dorong ku aing nepi ka malaus mama bang lah. Moal ditambal kehet. Wah. Ku aing dibejakeun ieu si Isalna ku aing teh tambal jeung aing. Oh, ku abang nambalna. Heula tuh bang. Oh iya.
tak election bekas soeh gitu balas dorong motor. Oh, aing mesti lobak mulanya urang. Si Isa sok aing teh heueuh geura ditambal. Siapa pesan mandi apes tuh dah meureun. Ieu motor naon kok diburu geura lah. Meuli geura ket. Erek suka aing mek na ninja. Mereka tarik. Hesek ya dina ninjang di dorong sok mah. Ngabret. Kajen ting meuli beca cek aing. Tuh bang cek aing ge tutup. Ah, si kehet telah ditutupkeun. Nyaho cek aing nan. Faisal! Faisal! Masih kalah kacicing di pipir atuh ka dieu yo. Naon atuh, Pak? Rai maneh kumaha? Faisal si Ucup ieu rek nambal karunya kan. Teu purun. Tambah na teu purun sia mah kos nu lieur atuh karunya si Ucup. Nyotrong sok teh geuwat. Oh, gatuh. Sia da Ucup. Nyuk teh ngagawekeun pisan teu pira motor buruk kitu. Si makalah ecehan Isa. Aing mek mayar ieu ke. Nambal genan sok geuwat. Kok ieu mah motor sok beun Ucup geus jual jeung motor. Geuwat terus ecehan sama ecehan pisan. Aing teh motor teh enggeus nambal teh. Purun tuh lah motor buruk ieu mah. Sia teh lagi kitu teuing Isal. Kana motor aing butut. Sia yang dibayar sabaraha? 100.000 aing mah sok. Nah sia kabida-bida teuing Isal. Aing ke nambal torontongan 20.000 ke dari tabasa ngenekan. Ieu mah motorna butut ke. Mun alus mah ku aing ge 10.000. Ah, sia Isal geus ngecek dewe ka aing. Geuwat kita geura tambah lah. Ngomong wae. Heuh, kira atuh tuhan sia mah. Oh, motor buruk ieu cek aing kilo we motor Ucup. Geuwat lah Isal, ulah goya-goyo aing mah teu keur hayang heureuy aya mah. Dulu yo. Nah sia mah motor ieu kumaha ke? Ieu mah gantieun kumaha ieu. Nah sia kumaha Isa eta muka ban sampai soe kitu. Nah ku sia muka di kumaha ket. Nah nanyakeun ka aing sia mah motorna ieu kumaha kuat ka kieu ke? Cih, nah aing mah mau motor mah biasa we lawung ket. Kumaha meureun eta mah dijujutnya sigana. Nah sia jadi nyalahkeun ka aing ke. Pancek aing ge tadi ge aing teu purun muka ban sia mah. Aduh, nah kumaha atuh nya ieu? Coba aing terek balik geus burit Isal. Ganti ke kena buat teh. Ngamodal. Nah Isal, bana. Lain ke. Jokna atau lampuna tah. Duru kowe ku sia motorna. Sia Isa mancing-mancing emosi aing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kajak aing Isal. Faisal naik ini jam sabaraha maneh geus aya muatan can? Rek ayeuna sakedeung deui yo. Geus dibere muatan ku si Mang Jack. Lain geura ini tah tuh burit manten. Puguh nungguan si kancilna eueuh wae tadi nyebut TKWC. Heuh teangan atuh si kancilna, muatan bisi ngadaguan burit manten. Heuh puguh Pak, coba geus di DP-an nih ku si Mang Jack teh yo. Tuh, 500.000. Tapi wae si kancilna kumaha nya? Heuh gara teangan ulah mengecewakeun muatan sia manji buat burit manten. Teangan wae gitu. Heuh teangan. Ayo. Kemana si Acilnya ayo. Orang motor teh geus nungguan nih. Cil. 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 Urit ayo. Cil. Cil. Sare di dieu mah. Ayeuna kumaha si Kancil teu pararuh pisan ieu mah. Si Manggek ieu mah ngada teh. Ayeuna geus jam sabaraha ieu nungguan. Ya, itu ibu-ibu naik wisata geus tarungguan sia ngamuk ka aing. Ah, mobilna ieu teh init-init. Ampura Pak. Aing lieur ieu nenengan si Kancil wae. Ah, sia mah boga kenek nu kitu patut atuh. Nyaho ka mana? Ngecewakeun ya, teu pernah ngecewakeun aing selalu bawa rombongan wisata ka BS ku pilih. Teu pernah ngecewakeun. Supir maneh mah. Teu balik aing. Kumaha ieu jadina? Lain supirna Bah, kenekna ieu mah ya si Kancil teu pararuh pisan. Anu mana jelemana si Kancil teh kenek maneh teh tuh? Anu sajangkung kieu teh. Hah? Sajangkung kieu. Sudah jelema saja ku kieu. Jelema kumaha? Budak. Kolot. Tapi sagede kieu. Nah, kamana? Pokoknya main teh hayang nyaho naon. Ieu, duit TP nu kamari geus dibikeun. Tadi keun di. Teu batal aing dengan supir nu lain we. Ya kan? Pokoknya main geus kecewa, aing mah eka supir BS gu pilih nu lain. Ya kan? Aya eueuh sa si Kancil. Eueuh. Jangan kumaha besok. Eueuh tuh. Kunyuk! Astagfirullahaladzim, sia kunyuk! Sia kan? Yo! Hah? Wow, sia teh bebe jatuh ka supir teh molor teh. Ayo we kenit mah. Itu leuh muatan geus ngadaguan cenah sia kumaha tuh. King hirupan mobil lagi. Sia mah kitu bebe jak head ka supir tarik HS teh.
ibu tepat aing wa. Ya kuat. Jika tuh Faisal burit manten. Kumaha Mang Jack rek? Geus Oh, bedok. Aing mah ka supir hiji deui we. Naon deui? Teu naon ieu teh? Kecewa aing ibu-ibu ngadat ka. Pan eta si kancil geus aya. Saha deui maneh? Kudu ilu campur, ieu mah urusan aing ibu-ibu ngadat ka aing tuh. Pan aing teh bapak si Faisal lah kumaha. Oh, bapak mana ya? Heeh. Kasihan aing jeung bapana na ge. Tasa